ngabangun moral, ngabangun badan. Kemana? Ulah ngaderewes atuh. Entos di dieu. Oh, mun nya siapkeun nu abdi kardusna. Ya Allah. Si panjang Yuswan amin. Tas santri atuh bantuan habis itu soalnya. Boga lanceuk, boga guru ya Allah ya Rabbana. Sehat panjang Yuswan. Amin. Bodas aing geuneuh. Aing ngaran sarua Asep. Puas. Itu santrina meni mau puas. Doakeun sing panjang Yuswan amin. Ya Allah ya Rabbana. Sadai nu bade keluar halangan lawangna ku aing dan haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil ghaffar. Wassalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar. Sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil ahyar adada ni'amillahi wa ifdhalih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Al-ayah wallahu a'lam bimuradih. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulama'u ummati ka'anbiya'i bani Israil. Akhina fillah, pengatur waktu, penata acara nukusim kuring lebih hormat. Mobil khusus kersana guru urang sadayana selaku pimpinan pondok pesantren Al-Istiqomah, kersana AA beserta keluarga besar anu kusim kuring lebih hormat. Mugia mantena masih diparanjangkeun yuswana ku Allah Subhanahu wa taala. Putra turunana nasing saroleh solehah. Keluarga besar Al-Maghfurlah, guru urang sadayana, kersana abah anu di haulkeun dina wengi ieu haul anu ka 28. Mugia urang selaku santri-santrina, murid-muridna, para muhibbin anu sarumbing ka dieu sing kenging karomah maunah ti mantenanana. Sabab yakin ieu rahmat Allah wengi ieu nuju ditamplokeun ieu kanu halal hadir.
naon sababna urang anu hadir di dieu keur ngemut-ngemut jalma anu saleh, jalma ahli ibadah, ahli ilmu. Inda dzikris shalihin tanzilur rahmah. Ketika kita mengenang dan mengingat orang-orang soleh, maka kontan Allah nurunkan rahmat. Alhamdulillah. Itu anu menuju ziarah bagian tanya. Oh iya. Ruas bisa aya 2 acara gitu. Lamun aya 2 acara terus siga jadi ngadugoong ya kuring. Da abdi ge ka dieu jarah sami alhamdulillah sing kenging barokahna sadayana amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Wabil khusus para alimin ulama, para kiai, para asatid, ketua MUI kecamatan Cipongkor. Bener jadi juru bicara. Ngomong yang ceramah lah cici. Menireuwah suga teh orang India. Misiga saharukan kan ompong tong seri ompong. Alhamdulillah. Doakan ya para alimin ulama, para kiai, para asatid, guru-guru simkuring sami nafahatil aflah mubarakah nu kalintang ku simkuring teh hormat tiasa di absen hiji-hijina temirangan rasa ta'zim. Mudah-mudahan doakan para ulama, para kiai, guru-guru orang saleh masing diparanjangkan yuswana ku Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Tipayun maka orang sami-sami manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat wa salam kalujungan bagi tetap salawasna dilungsurkeun ka junjunan urang sadayana habibana wa nabiyyana al-karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ka para keluargina, ka para sahabatna, ka para tabi'in, tabi'in, ka para ulama-ulama salihin, katut ka para pengikutna, khusus urang nu hadir di ieu tempat. Mudah-mudahan orang sadayana masing kenging syafaatul uzman akan jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat bunga bagja orang jadi umat Kangjeng Nabi Muhammad. Punten ka operator sound system volumena dikirangan salit be supaya henteu nembak aya ngajeritan bae. Di paling mana operatorna? Operator sound ayak mana? Oh itu nyumput. Bunga bagja orang jadi umat Kangjeng Nabi Muhammad. Kabungah tina naon asep orang jadi umat Kangjeng Nabi dibandingkan jeung umat nu sejen. Bunga na orang jadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata orang teh umat nu paling mulia di hadapan Allah dibandingkan jeung umat anu sanes. Umat Islam, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat paling mulia di hadapan Allah dibandingkan jeung umat-umat anu sanes. Tina naon asep bijilna kamuliaan di hadapan Allah umat Islam dibandingkan jeung umat anu sanes? Apa gara-gara orang mulia di hadapan Allah gara-gara ayat sholat 5 waktu, umat nu sejen mah teu aya sholat 5 waktu? Apa nu ngajadikeun orang mulia di hadapan Allah dibandingkan jeung umat nu sejen gara-gara aya haji umroh, umat nu sejen teu aya haji umroh? Apa orang mulia di hadapan Allah gara-gara aya puasa Ramadan? Sekedap deui urang sabaraha minggu deui, sabaraha dinten deui, saminggonan deui, mayunan Ramadan. Mudah-mudahan sing paranjang yuswa sadayana. Karena sekelap deui urang bade asup karena bulan premium, bulannya pre makan dan minum. Sabab Ramadan termasuk kategori bulan pertalit, perut rasa melilit. Meskipun premium, pre makan dan minum, Ramadan adalah bulan pertalit, perut rasa melilit. Insya Allah kita mampu meningkatkan kualitas di bulan Ramadan nanti menjadi bulan pertamax. Non pertamax, pertaubatan yang maksimal.
lamun tos dipigawe sadayana bari premakan dan minum pertalit perut terasa melilit pertaubatan yang maksimal, insya Allah di akhir Ramadan engke urang bakal kengeng bensin keheula tuh naon bensin benar surga itu indah. Amin. Astagfirullahaladzim, di bibita surga malah emprak. Atuh jadikeun we doa nu bieu teh mendapatkan taman surga yang indah. Amin. Kuduna amin. Amin. Tadi asa tegenah batur ngadua diemprakan. Teu etis santriat dengekeun. Oh mana atuh nepi dunia hasanah. Yang dicekek ku malaikat. Amin. Tadi insyaallah paranjang Yuswa sadayana tiasa ngaraos ke nikmat na bulan suci Ramadan. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Apa gara-gara eta Asep kurang jadi mulia di hadapan Allah dibandingkan jeung umat sejen? Urang mah aya salat 5 waktu, aya haji umroh, terus aya puasa Ramadan. Punten. Urang tafakuran bari teliti ku urang masing-masing. Di samping eta si Asep Mubarok meureunana tahu diri, sadar diri. Lamun rek ngukur kamuliaanana di hadapan Allah diukur make salatna si Asep Mubarok. Ya khusus pribadi si Asep Mubarok. Kualitas salat si Asep Mubarok can jadi jaminan sabab si Asep Mubarok tahu diri. Kualitas salat si Asep Mubarok boro-boro nyampe kana khusyuk tumaninah ge can bisaeun. Duka urang dieu mah nu hadir. Mungkin geus khusyuk sarolatna urang dieu mah. Saking ku khusyuk nepi ka poho kana rakaat. Lain khusyuk sia mah ngahuleng tah mah. Mikiran COD. Beda ya loba wajah-wajah online ya teh. Oh itu banget lajada aya tuh. Mau dipabelit online ge kakobong. Meuli tiung online. Tapi ka santri lalaki mesen selempak di lajada. Ih, terus ngaruksak diukur ku salatna Asep Mubarok tahu diri, sadar diri, sanes suudon goreng sangka ka Allah masih kena jauh tidak kesampurnaan boro-boro khusyuk tumaninah ge can bisaeun. Pan urang maksakeun hayang tumaninah eta salat tapi ka perem-perem takbir mereka ulengan hayang nyekrup kana hate eta takbir Allah pamacan barang hayang kena kana hate teu bisaeun Allahu Akbar begitu bar panon lain karena tempat sujud. Jujur bapak-bapak di masjid panon keur salat lain karena tempat sujud mantep lain macaan samping batur di absen samping nu dihareup BHS can kabeuli mahal atlas ge alus Allahu Akbar da atlas ge mahal ayeuna mah wadimor sami Allah temu malaikat tukang heureuy geus ditegor eta jelema salat meulina di mana tolol keur salat mapayan harga samping panon kaganggu keur salat jujur can bisa mantep ke tempat sujud ceuli kaganggu keur salat irung kaganggu nepi ka buyar tumaninah salat kurang katenangan gara-gara liang irung kaganggu tak wayahna imah nu deukeut masjid waktuna salat ulah ngagorengan teri peda digoreng ini mulek hasilna ka masjid anu salat keur lapar langsung melengking aduh cocokna jeung jengkol eta keur salat mikiran jengkol mikiran liwet liang irung kaganggu komo keur salat sakumaha khusyukna kagoda goyah gara-gara liang bujur ngaganggu pasti anu ngalaman ya keur salat nahan hitut hayo
lain aya hampir mayoritas ngalaman kahusuan bubar ya Allah dibeledageun nya sarokaat deui ditahan we geus nyedek kana gerbang akhirna ngadu eta mah tanaga jeung hitut atuh geus empet-empetan hampir ngabeledag dibatalkeun nya sarokaat deui teu dibatalkeun geus nyedek akhirnya bertahan perang ngadu tanaga dalam eta jeung hitut sok kira saksian bagaimana ekspresi orang sholat nahan hitut ampurakan sok ngake rebeg bahkan lamun keur salat santri nu dihareup anu gerbeg awakna eta teh keur nahan hitut tong ngasa-asa direuwahkeun wey pret langsung bijil eta atuh keur nahan-nahan da nyaah sarokaat deui gerbeg deui geuning asepnya ho pengalaman pernah menjadi pengalaman pribadi ngaruh waduh regeng ampun dipaksakeun ditahan eta hitut dasieun batal kedepruk ruku nyengsol bujur dasieun ngabeledag sujud nongeng nilep tapi jago eta bisa nahan hitut tapi katahiyat gerbeg deui awak dar we imam dihareup assalam ai joger nembak atuh jadi ngaruksak salat eta sok pasti pernah ngalaman aya nu ngalaman digoda kahusyuan katumaninahan leungit jadi can jadi ukuran asep pikeun pribadi urangnya ukur kemuliaan orang di hadapan Allah diukur make salat orang tahu diri lain suudon lain goreng sangka ke Allah orang na tahu diri salat orang kualitas boro-boro nyampe khusyuk tumaninah can bisa benar-benar sing dihampura ku Allah kabodohan kakurangan kesalahan tina salat-salat orang sing dihampura ku Allah lam lain tina salat asep mungkin gara-gara haji umroh jadi mulia di hadapan Allah umat nu sejen daya haji umroh maaf punten Pak Haji Bu Haji anu tos haji anu tos umroh kualitas haji umroh urang masih kena jauh ngerasakan khusus salat ke di Mekah we jeung di Madinah coba eta haji Pak Haji Bu Haji nu umroh di Mekah salat tapi kaceurik da hareupeun aya Ka'bah nah balik ka Raja Mandala da balik ka Pongpor eta haji salat di lemurna teh ceurik deui pertanyaannya kemana air matamu ji geus beak di Mekah meureun atuh sok tanyakeun ulah kanu kakara anu sering ka ditu nangis ketika ningali Ka'bah naon sababna ngarasa isin ku Allah salila ieu urang hirup sombong aya hareupeun Ka'bah naon rek disombongkeun harta disombongkeun daya nanaonan ningali di Mekah di Madinah mobil miliaran hargana di Indonesia di Mekah mah jadi taksi urang di Indonesia di lemur karak boga apaan sahiji geus mung nanya ka tatangga pan batur ge apaleun eta mobil teh 5 tahunan kadenge tina mengkolna rem di jejeritan kiri diet udah beda siga mobil kuring gitu kan can lunas sugannya balik di dia lunas amin gitu lain seri nuhun ngadukung ka aing mah ya Allah harta disombongkeun eueun nanaonan jabatan disombongkeun maaf hareupeun Ka'bah teh aya nanaonan aya di urang di lemur di dieu karak naik pangkat saeutik nepi ka poho ka tatangga awas inget jadi pemimpin ku sabab aya rakyat nu dihandap lamun teu aya rakyat nu dihandap atuh ek mimpin saha mimpin cucunguk makana bapak ke di luhur sing inget ka nu dihandap nu dihandap mah ngap eta euceuk naon ngomong ngap ieu naon bapak di luhur sing inget kan nu dihandap sabab nu dihandap bener aja engan atuh pindah sia ka luhur ya Allah ya Rabbana jabatan daya nanaonahan
ek nyombongkeun deui naon sok di hareupeun Ka'bah kasep ek disombongkeun asa panggantengna di lemur menik mung akur jeung tatangga jeung babaturan tuh ini si Rudi ka Mekah Pepen ka Mekah ini Herman itu ka Mekah sia jadi goreng di Mekah lo banu jarangkung karena resep nararancung bara rodas Masya Allah tak kuring tiap umroh sok teu pede leumpang di hotel hareupeun Saudi jangkung aing naik belah katuhu Mesir bodas aing geuneuk belah kenca Turki mancung aing pesek mundur aing ka tukang sok nu ganteng ti hareula sia ka ditu kuring di tukang bari tunggul disyukuri we ya Allah nuhun sakieu ge abdi tiasa ka dieu deui nuhun Gusti aing geus disyukuranna diubaran hate buru duul ti tukangeun jamaah Afrika negro kuring gabung jeung Afrika jadi aing nu hurung da mamawa neon ulah sok sombong gelis ek disombongkeun heh Nopi dengekeun Rita Elis dengekeun Nunung Tati Yayah dengekeun sia jeung babaturan sakobong meni sombong asa panggelisna cicing heh ebah cicing sia engkom dengekeun Susi Ida dengekeun Tati dengekeun aya si Susi aya peta Susi di mana-mana ya we ulin ke Mekah Nopi jadi goreng lepas Saudi jararangkung bararancung gariris komo ningali Libanon maling bodas bening orang Libanon lah meninggal orang Libanon di Mekah nginum cai zam-zam asa katingali eta jurulukna cai bening hapuran Libanon teh nyaon hapur mah huwa hapur bening anta kuring lamun leumpang sok teu eureun diciwitan bujur ku pamajikan mata kunaon seneng nyewitan we nyeri molotot wae atuh apeureum nu geulis katabrak coba majikan tabrak bujur onta astagfirullah cemburuan ih banget pun bojo mah cemburu banget ya iyalah tandanya cinta ya iyalah rek teu cintaku mah aing setorna gede wae mantak dengekeun Pak lamun hayang dipikannya aku pamajikan kumaha doa duit letik-letik santriat geus mikiran duit penyakit turun ti indungna moal salah ai leungeun kieu mah doa ai duit mah kieu teu gaul kumaha bejeung kitu komplit kudu latihan heula cek ibu-ibu ya normal sep ieu mah dunya teu jauh ti materi da rumah tangga teu boga duit ge moal bisa ngabiayaan anak masantren bener teu makana ku Rasulullah diwajibkeun neangan duit nu halal jang bekel ibadah atau ibu jeung bapak moal bisa nutupan aurat tamu teu make busana muslimah ibu make kerudung pan lain menang nyieun ibu batur nu nyieunna dipake nutupan aurat geuning dipake ku ibu pan dibeli make gitu mata ka kiai ka ustad ulah mitnah ustad mah kudu ikhlas ustad teh jelema lain tong ngeret lah ustad ge jelema butuh doa aja eta kitu komplit karunya ustad di lemur dipitnahan wae ustad main duit bae ka santri jang mayar listrik dah kudu dibayar atuh nu gratis nah ustad mere elmuna ka santri kira kok atuh listrik nak bantuan bayar ku santri ya mah kudu ku kiai dibayar deui sakalian kiai na perkosa geus mah teu digaji kiai digaji teu kiai tuh
padahal anu pertama ngamalkeun Indonesia Raya adalah para ustadz, para kiai di kampung. Jujur aya kalimat nu diciptakeun ku WR Supratman Wageru Doleb Supratman nyieun lagu kebangsaan Indonesia Raya, maka aya kalimat bangunlah jiwanya, bangunlah untuk Indonesia Raya. Gue cangkel dengan aing. Bangunlah, lalu bangunlah. Nu pertama nu diamanatkeun teh jiwa heula nu dibangun, naon? Moral, iman, agama nu dibangun, baru badan, baru fisik. Moal poe di dieu ceka teh panghiburkeun santri we meh bungaheun. Sia mayar henteu kai. Bayarna kudu we guru urang sing panjang yuswana, amin. Ya Allah ya Rabbal. Sedangkan nu ngabangun moral, ngabangun badan, kemana? Ulah ngareureuwes atuh. Entos di dieu. Oh, mun nya siapkeun nu abdi kardusna. Ya Allah. Si panjang yuswana, amin. Teh santri atuh bantuan habis itu soalnya. Ulah lanceuk boga guru, ya Allah ya Rabbana. Bisa panjang yuswa. Amin. Bodas aing geuneuh. Aing ngaran sarua Asep. Puas. Itu santri namanya mau puas. Langgeng di panjang yuswa. Amin. Ya Allah ya Rabbana. Sadai nu bade keluar. Halangan lawangna ku aing Dan ngaji duit mah duit sakin atunya duit geusir. Laras teh. Yang bayar listrik kudu dibayar di pesantren. Di dieu mah alhamdulillah siap berkorban guru-guru na di dieu mah alhamdulillah. Ya di Nusanes karunya perlu didukung. Besok aya cenah kiai minta duit ka santri per bulan kudu sakieu wajar, listrik kudu dibayar. Aja gede teuing bayar anak-anak, pasti loba leuwihna kiaina ahli hisab. Ngarokok atuh leuwihna jang beli samsu atuh. Kiaina ahli hisab, sahibul asbaq. CS asbaq. Paneta dalil di baheula ti kobong la ududa illa ma'a ududin. Teu sampurna udud kecuali jeung jelema nu mawa udud. Jadi aya comoteun gitu. Bu, perlu duit perlu. Teu aya nu gratis serba may. Tapi kagak ngajeun teh bese umum mayar. Sabaraha di Bandung? Bener 2000. Oh, berarti akur yang di Karawang 2000 kita pertahankan. Jangan sampai ada kenaikan harga ngising. Tetap 2000. Padahal naik kenaikan kuring nu demo ke Jakarta. Turunkan harga modal. Oh, gagah tapi viral demo gitu tak. Ibu-ibu mari lu ti dieu demo nanya. Marawa baligo gambar tai najis. Atau pernah kuring teu mayar di terminal Bandung di udah-udah kudu jaga WC. Mene era digerewekeun haji pelit, astagfirullah. Kunaon mang bayar ji main leos wae atuh teh aya akang di dinya. Sabaraha? 2000, tah 5000. Buru pulangan. Eueuh receh ji, ngising deui. Oh daripada lapor 3000. Mending ka jero deui. 2000-an deui. Nya 1000, lumayan 1000 ge. Eueuh receh ji kana hitutkeun. Ampun ai. Tak doakan ya para asatid, para kiai negara duh majelis di mana-mana, santri di mana-mana, sing digarampangkeun rezekina ku Allah kanggo berjuang. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Lamun lain gara-gara umroh haji, mungkin gara-gara puasa Ramadan urang jadi mulia asep di hadapan Allah. Punten pikeun pribadi saya Asep Mubarok tahu diri, sadar diri, kualitas puasa Ramadan Asep Mubarok can aya naonan boro-boro nyampe kualitas khusus. Nyampe karena kualitas khusus ge can bisa urang puasa Ramadan karena kualitas umum ngan ukur mampu nahan lapar haus sungkul.
mudah-mudahan we ku Allah sing dihampura kekurangan kesalahan ibadah urang sadayana. Lamun lain gara-gara salat, lain gara-gara haji umrah, lain gara-gara puasa Ramadan, naon nu ngajadikeun urang mulia di hadapan Allah dibandingkeun jeung umat anu sanes? Jawabanna mung hiji, umat Islam jadi mulia di hadapan Allah gara-gara aya cintana Kangjeng Nabi Muhammad. Umat Islam jadi mulia di hadapan Allah gara-gara aya syafaatna Kangjeng Nabi Muhammad. Eta nu ngajadikeun urang mulia di hadapan Allah gara-gara aya cintana Rasulullah ka urang. Emang kumaha kitu Asep cinta Rasulullah? Sangat sejati cinta Rasulullah. Ulah keur jumeneng keneh Rasulullah ketika ingat ka umatna, ummati ummati, Rasul selalu nangis ketika rindu ka umatna. Bahkan ke yaumil mahsyar mere syafaat, bahkan rek lebet ka surga, kunci pantos surga dicepeng ku Rasulullah. Saur malaikatna Allah mah ngagera buka salir anu berhak buka pantos surga. Kumaha sa Rasulullah moal waka dibuka lamun hate kaula can tenang. Kunaon kitu? Hate kaula can tenang lamun can ningali umat kaula salamet sadayana. Subhanallah. Begitu hebat cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seur cerita ketika Rasulullah jumeneng lamun emut ka umat sok nangis, Allahumma ummati ummati, Allahumma ummati ummati, nangis Rasulullah. Bahkan diriwayatkeun ditulis dina hiji hadis ku salah seorang penulis hadis anu mana ieu penulis hadis teh terkenal, seluruh tulisan hadisna riwayat hadisna sahih sadayana. Saha ieu penulis hadis yang terkenal, ulama-ulama dunia mengakui bahwa ia tulisan hadisna ieu ulama teh sahih sadayana. Jenengan ieu ulama teh namina nyata Syekh Muslim Abil Husain Al-Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi. Panggilan akrabna terkenalna adalah Imam Muslim. Kumaha saur Imam Muslim? Saur Imam Muslim kieu, kaula nguping ti guru kaula. Saha? Syekh Yunus bin Abdul A'la As-Sadasi. Syekh Yunus ge nyarios nguping ti guruna deui. Saha? Ibnu Wahab. Ibnu Wahab ge kantos nyarios nguping ti guruna deui. Saha? Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr oge nyarios kaula ge nguping ti guruna deui. Saha? Syekh Abdurrahman bin Jubair. Abdurrahman bin Jubair nyarios kaula ge nguping ti guru kaula Amr bin As radhiyallahu anhum. Amr bin As nyarios kaula nguping langsung ti Kangjeng Nabi Muhammad. Eta sebagian sanadna guruna nguping ti guru, guru nguping ti guru, guruna ti guruna, guruna ti guruna, akhirnya berpusat ke Kangjeng Nabi Muhammad. Ya pentingna sanad keilmuan urang santri ti saha ti guru. Guru urang ti guruna, guruna ti guruna. Sahna ilmu santri lil isnad wat talab. Sahna ilmu santri ku sabab boga sanad, boga guru. Di mana guruna? Di pasantren. Tu ujug-ujug jadi ulama, tu ujug-ujug jadi kiai, tu ujug-ujug jadi ustad, lamun teu ngagaduhan guru, teu ngagaduhan sanad. Di mana sanadna? Di pasantren. Makana pesan Kang Haji, ulah rek nganyerikeun hate guru, ulah rek mutuskeun silaturahmi jeung guru. Lamun aya santri alumni mutuskeun silaturahmi ka guruna, komo nganyerikeun hate guruna, rek hirup di mana bae eta alumni moal mantak berkah elmuna, moal manfaat ilmu. Gara-gara nganyerikeun hate guru. Makana kunaon sababna santri baheula loba nu jaradi ulama besar, santri baheula loba nu jaradi kiai-kiai masyhur, sabab santri-santri baheula mampu ngabeuli hate guru, khidmah ka guru. Kiai baheula sawahna lega, kadang-kadang rek macul ngurus eta kiai ka sawah, pacul geus leungit di dapur. Naon sababna? Ku santri dipiheulaan. Ama mah calik bae abdi nu nguruskeun sawah ama. Kebon lega eta kiai teh nyaho melakna naon? Rek muludan di pasantren cau ararasak. Cik ajengan, ajang bager cau pamasihan saha? Sanes pamasihan ama ti kebon ama. Oh, di pelakan cau, di pelakan ku abdi geuning alhamdulillah kanggo muludan ama nuhun jang sing manfaat ilmu maneh kabeuli hate guru ridho ku akhlakna santri. Kiai baheula kulahna gede
balong na loba teu nyahoeun aya lauk beak wae depan eta ya Allah serona malolor di kobong ya rada curiga ya aya mantan-mantan sero di dia da ieu saksina ieu jeung aing baheula kuring dijebak ku anak guru jam 11 tengah peuting ku telepon guru ngagedoran kobong Bang Asep ayeuna udang tunu Pak udang guru baturan ayeuna ngaliwat lapar ieu nya beas mah aya ngan laukna geus kakulah kumaha geus ayu kakulah da urang nurut teh ka anak guru da sieun umur sapantaran nyees lah di kobong kecerik eueuh jaring eueuh useup eueuh geus Mang Asep dina kokocoran kula maksudna turun ka kula ngegiring-giring lauk karena kokocoran cai ke ku Mang Asep tadah di ditu na kokocoran wadahna geus kolor talian bener-bener digawean kolor handap di talian dibuka ieu kolor kana pancuran kokocoran ulah kieu meuni tiris angkat deg-deg eta tapi eta sukses eta anak ajengan kuku cuprakan mapai sisi eta mila jair ka pojok kocok kana kokocoran gebrus kana kolor jair nepi ka Lukmas bingung diubek ku anak guru nyeplos karena kokocoran asup karena kolor meuni getek Lukmas gede nu reuwas mah lele kan aya pamatilan geus mah teu cicing lele mah gobrus karena kolor kikieuan we lele tak berenang lele reuwas ieu aya orai naon kitu cek lele cicing dengekeun sangriat pura-pura teh nyaho we cicing geus mah tiris janari bari tiris kikian gegaya bedan geus api nu teuing geus loba Mang Asep geus loba geus monoyot na kolor kapipir kobong ditali tali bukona tali kolor buka burusut buru ya Allah digawean beres setengah 3 talalibra ngagoler setengah 4 dibudangkeun deui asup ka majelis ama balagan ya anak ajengan gigireun kana tihang kieu kita mah kita da tunuh geus begadang biasana ama calik na kursi mayunan meja qala al muallif rahimahullah ieu mah teh nangtung ama teh kana meja kieu teh Asep muhun ama bari tunuh reuwas ari peuting hujan teu jawab henteu ama nu bener nya teu hujan swear teu hujan ama henteu nu bener teu hujan henteu ama tapi aneh si Asep aneh kunaon ama cai kulah kiruh duh reuwas ieu anak ajengan ngorejat dina tihang keur sahe ngadenge cai kulah kiruh bari nyiwitan suku maksudna ulah bebeca berenang bener teu hujan Asep henteu ama tapi aneh si Asep cai kulah kiruh jujur jawab saha nu di dieu nyaho lamun teu jujur teu ngajawab mal manfaat ilmu tuh reuwas ieu coba aing pelakuna eta jeung anakna mimilu nu ngagigiring anak saha nu ngalalauk peuting jawab ya anakna celetot ya inget tadi ancaman sieun teu manfaat ilmu jujur baekeun bae ku anakna dimusuhan ge jawab Asep saha jam sabaraha 12 sama make naon ngalana yuk anak ajengan geus celetot keceri dikepung nu ngepung nyalira nu ngawadahan nyalira ya sabar urang 2an tambah 8 anu 8 urang ngemam
atuh kudu bawa terlibat hor ngeunah wae kudu terlibat di absen kabeh ku aing pokona munah di maneh teu ngeunah di urang ho saha anu ngagiring-giring laukna geus tunjuk aa nangtung langsung anak kesukaan nangtung kieu Asep nangtung dua aneh kieu geus ngadek-dek sieun kunaon peuting paling lauk bebeja heula ayeuna naon teh ama tos bobo sieun ngaganggu ama aa lapar terus kakobong santri oge lalapar mung aya beas hungkul teu aya lauk entos we jeung Mang Asep ngalalauk atuh bebeja kan amana bobo ama niat sodakoh we ka santri cek ajengan oh Sep diuk deui Sep salamet da eta anakna nyebutkeun niat sodakoh aku kudu diungkit deui sodakohnya teu kaci niat sodakoh ama Sep salamet diuk Sep diuk aman sabab ahli sodakoh emang dagengan pedah ngetes ajengan mun ke deui awas bebeja heula heuk bae ama ridho komo jang dalahar maneh tapi ingat anu teu bebeja mah wayahna ye mun kaluar ti pasantren tah kudu izin kudu ijab qabul ka ama ka guru punten nuju salami di koboh abdi sok bagian tugas ngepel di dapur ningali aya goreng tempe goreng enog sok dicomot ku abdi sing ridho tos janten daging getih dina awak abdi sieun jadi hahalang sieun ilmu teu manfaat aya teu nu kitu alumni kaluar ti pasantren bebeja aya teh awas jujur tak sok nyomotan lauk di dapur nu arasak eta jadi baheula mah santri berhasil sabab mampu ngabeuli hate guru baheula bapan santri lain ngarep-ngarep di goroan lain santri nu nawarkeun diri hayang dititah ku guru nongkrong payunan bumina pura-pura ngaliwat ti kajauhan hayang digero ku guru pa dipanggil jangan ka dieu mohon ama henteu kerariweuh henteu ama pangningalikeun di dapur bisa aya kumahaneun pangumahkeun pangrapikeun pangbereskeun nya mohon ama hayang dititah kadang-kadang sok beda jeung santri zaman ayeuna ningali guru kaluar bijil sing grebeg lalu umpatan ayo nyelap kana kokol nu asup kana bedung ajengan menika geger we kana ngantanaga aya santri eueuh di dinya ieu santri di kobong nu ngadenge silih sadak maneh kitu urang mah era urang ge era maneh maneh itu geus manggil buru geus era maneh nu kaditu maneh embung urang maneh tolol teh berkah santri kitu mah awas ya ga beuli hati guru ku akhlak urang lamun urang kalau di pasantren dibarengan kudu ajeng ridho guru rek mumbara di mana bae oge rek mukim di mana bae bakal karasa eta manfaatna ilmu nya sing hasil ilmunya ulah mutuskeun sanad lain santri ulah mutuskeun sanad ka ilmuan kanu jadi guru bisi teu berkah bisi teu manfaat sabab aranjeun moal jadi ustad moal jadi ustazah lamun teu boga guru eta sanad ilmu araranjeun nah make kudu boga sanad dina kailmuan ibadah urang supaya aya nu mempertanggungjawabkeun. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah kumaha saur Amr bin As radhiyallahu anhu kieu kaula nguping ti Kangjeng Nabi langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah macakeun hiji kalimat macakeun hiji ayat in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah upami Gusti nyiksa ka ieu jalma mangga Gusti siksa sabab ieu jalma nu disiksa teh hamba Gusti keneh tapi saupamina Gusti ngahampura kana dosa-dosana sayaktosna Gusti maha gagah maha bijaksana. Ras ku Amr bin As katingali Rasulullah ngangkatkeun pandanganna wa rafa'a yadayhi ilas sama Rasul ngangkatkeun pandanganna ka langit lambaina Rasulullah ka kuping ku Amr bin As ngaoskeun kalimat Allahumma ummati ummati Allahumma ummati ummati ya Allah umat abdi ya Allah umat abdi
fabakan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta yagulla, nangislah Rasulullah sampai membasahi jenggotnya ketika Rasulullah nyebut-nyebut umatnya, nyebut urang. Begitu hebat cintanya Rasulullah, begitu hebat rindunya Rasulullah, ketika sono cinta ka umatna Rasul sok nangis. Tinggal tanya ke diri orang anu setiap detik menit cinta Rasul, apakah setiap membaca sholawat kita selalu nangis? Sok cerik lamun ingat kan Nabi sok cerik orang licik cinta orang, tapi cinta Rasulullah begitu sejati. Ketika rindu sono ka umat Rasulullah nangis, Allah terela ningali kakasihna nangis. Allah ngutus malaikat Jibril, ya malaikati idhab ila Muhammad salhu ma yuqi. Jibril samperkeun Rasul kaula tanyakeun naon sababna anjeunna nangis. Jibril mayunan ka Rasulullah, so Rasulullah aya perintah naon Jibril? Teu aya parentah naon Gusti? Abdi mah bade naroskeun naon sababna anjeun nangis. Rasul ngawaleur, Jibril hayang apal naon sababna kaula nangis? Laras Gusti, istaqtu bi ummati. Jibril, kaula nangis keur inget ka umat kaula, kaula nangis keur sono ka umat kaula. Jibril mayun deui ka Allah, ya Allah ya Rabbi, Rasulullah teh nangis nuju emut ka umatna. Kumaha Allah? Jibril hibur supaya leungit kasedihna. Kumaha ngahiburna Gusti? Allah ngawalar Jibril, wartoskeun ka Rasul kaula, kaula geus nyadiakeun ribuan istana surga. Hiji istana surga dieusi ku ribuan bidadari, ribuan pelayan, sadayana kanggo anjeunanana. Enggal wartoskeun. Jibril mayun deui ka Rasulullah. Saur Rasulullah aya kabar naon deui Jibril? Abdinya na kabar Gusti anu bisa ngaleungitkeun kasedih salira. Mana Jibril ngarabejakeun kabar naon anu bisa ngabungahkeun kaula? Allah tos nyadiakeun ribuan istana surga. Hiji istana surga dieusi ribuan bidadari, ribuan pelayan, sadayana kanggo salira. Tos ulah nangis deui. Apakah Rasulullah mendengar kabar itu langsung bahagia, ketawa? Tidak. Rasul tetap nangis. Jibril kaget, Gusti. Nah, ieu berita nu dicarioskeun ka abdi teu ngabungahkeun anjeun ya Rasulullah. Anjeun teu percanten. Saur Rasulullah, Jibril kaula percaya karena berita anu dibawa ku anjeun. Allah nyadiakeun ribuan istana surga jang kaula. Hiji istana surga dieusi ribuan bidadari, ribuan pelayan, sadayana kaula. Kaula percaya Jibril. Atuh anjeun kunaon nangis bae? Jibril, kaula rek naros naon Gusti? Istak kaula rek naros pakai fabi ummati. Mun Allah geus nyadiakeun ribuan istana surga kanggo kaula, hiji istana surga dieusian ribuan bidadari, ribuan pelayan, sadayana kanggo kaula. Kaula rek naros kumaha jang umat kaula. Tetap Rasulullah mikirkeun urang. Rasul rela melupakan ribuan istana surga, ribuan bidadari, ribuan pelayan, sabab aya ganjelan dina emutan Rasulullah, tetap ngabelaan urang umatna. Kumaha jak umat kaula? Jibril teu bisa ngajawab, mayun deui ka Allah, ya Allah ya Rabbi, Rasulullah teh keukeuh nangis bahkan naroskeun kumaha jang umatna. Allah ngawaler, inna sanurulika fi ummatika wala nasu'u. Jibril langsung mayun deui ka Rasulullah. Aya naon di Jibril? Ieu kabar langsung Gusti. Naon? Allah ridho ka salira. Allah mikarido karena perkara nu dipikarido ku salira. Allah ridho ka umat salira. Oge Allah moal khilaf, moal poho ka umat salira. Ketika urang umatna menang jaminan moal dipopohokeun ku Allah, Rasul nembe liren nangis mayun ka malaikat Jibril, idzan wallah la arda wa wahidun min ummati finnar. Jibril, demi Allah kaula teu rela lamun aya hiji bae umat kaula nu asup ka neraka. Kaula teu rela. Tingali bela Rasulullah ka urang. Wajar atuh. Setiap satahun sakali mulutna diagungkeun, rojabna diagungkeun, hijrahna diperingati, wajar. Naon sababna?
nu diinget-inget ku urang teh hiji-hijina jalmi anu kacina gede jasana ka urang ka umat Islam. Sekali-kalilah jadi orang yang baik. Bagaimana orang yang baik? Orang yang pandai berbuat jasa kepada orang lain, bukan orang yang pintar memakan jasa orang lain. Laras? Laras? Padahal teh aya jasa perjuangan Rasulullah. Atuh wajar tahun sekali mulutna diramekeun. Sok sanajan aya nu teu barareuki keneh masa bodoh masing-masing. Silakan muludan haram rajaban bid'ah dolalah segala rupa. Haolan kikian eueuh ti dituna. Aya nu ngomong kitu aya. Aya di Cikampek tatangga kuring aya nu kitu. Kang Haji ka mana? Haol pun guru. Eueuh ti dituna Kang Haji panteunna eta digitukeun. Maksudna naon? Nya haul eueuh ti dituna Kang Haji Aisyah irah ti ditu. Pan ngahulang digitukeun. Maksudna naon Kang Haji? Aisyah maksudna naon tadi? Nya haolan ceuk abdi eueuh ti dituna kitu. Heuh ayeuna kuring nanya siana irah ti ditu. Panggih jeung sasa di ditu, mawa naon sia ti ditu, irah sia rek ka ditu deui. Mungkin lieur eta jelema dikitukeun. Kok Kang Haji jadi kitu, bongana sia kitu. Atuh lamun embung di kitu-kitu, nya ulah kitu. Tah. Kitu. Makana urang dia ulah kitu. Ih meuni kitu. Naon teh bid'ah, naon maksudna bid'ah? Eueuh ti nabina, hukumna naon? Dolalah, sesat. Kabeh bid'ah dolalah sesat, kabeh. Pokona kabeh nu eueuh ti nabina sesat. Yakin? Yakin. Ari ente aya di zaman Nabi. Eueuh. Ya dolalah. Cetek wae. Bari mamawa HP Android. Aya HP di zaman Nabi. Nah, dolalah kaingkeun. Nya ieu mah lain deui Kang Haji ceuk sia tadi kabeh. Tapi ayeuna ngomong ieu mah lain deui. Mun kitu bisa dibagi-bagi eta bid'ah ngaji sia. Leres? Nya ai peringatanana mah aya ti Nabi aya teu bid'ah. Mungkin udah jadi kedaya ti Nabi teh dirayakeunana model muludan rajaban make tenda make panggung sound system segala rupa di zaman Nabi can aya ya bid'ah atau logika sejarah wae Nabi rek nyewa tenda ka mana harita can aya sewaan ai nyaritakeunna mah tos aya peringatanana mah tos aya Rasulullah wi Isra Mi'raj ditaros ka Abu Bakar Siddiq Siti Fatimah putrina ge ngupingkeun kaulah penting di Isrokeun di Mi'rajkeun pangalaman dicarioskeun sampai ditinggalkeun karena siksaan-siksaan umatna. Fatimah nangis ngupingkeun eta carita. Abu Bakar Siddiq teh aya rasa ragu salit oge sadaqta ya Rasulullah aku membenarkan apa yang kau ceritakan aku iman aku yakin apa yang kau alami tadi malam nu pangheulana iman kana Isra Mi'raj itu adalah peringatan ngetes keimananana Abu Bakar Siddiq ternyata tegoyah Abu Bakar Siddiq langsung yakin percaya gitu sabab ngebedah logika kejadian sejarah Isra Mi'raj Nabi can pernah dipaparinkeun ku Allah karena nabi-nabi nu sanesna hanya Rasulullah SAW aya nu ngalaman turun aya eta mangan teu naek deui Nabi Adam diturunkeun ti surga ka dunya aya nu ngalaman naik unggul sah Nabi Idris naik cenah betaheun di langit teu balik deui ka dieu teu percaya susul ka ditu heugay Nabi Isa naik ngan bakal turun deui anu waktuna lami ieu mah ngabedah adab logika di luar jangkauan akal naik turun waktunya sangat singkat yaitu Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nya ku akal wungkul mah moal kanarima iman bagianana sabab Isra Mi'raj terjadi sanes atuh leuwih ti Isra Mi'raj ge Allah mampu ngayakeun fa'alul lima yurid apa yang Allah kerjakan itu menurut kehendaknya sendiri berarti Nabi Isra Mi'raj ruh jeung jasadna kok bisa sabab lain berangkat nyalira diberangkatkeun ku Gusti Allah ulah waka Isra Mi'raj udah ku akal hirup urang ge teu ka harti ku akal ibu punten pernah pengalaman hirup di Lebet Patuangan sabaraha bulan ibu nu ngaraoskeun ibu punten bu sabaraha sasih bu leres 8 sasih
bapak-bapak sugan kuningnya bapak-bapak lebih apal sugan da bapak sering ngalongok sugan ulah pura-pura tinya ho bapak uga eta biang nanti dinya sabaraha bulan ibu sabaraha bulan leres 8 bulan coba mulai hitung ibu hamil sabulan tos aya can orok tah atuh boro-boro hirup orok lagi can aya kerak gumpalan air sperma darah sperma berarti bohong salapan teh tah geus kurang hiji tah salapan teh 2 bulan hamil tos aya can karak gumpalan daging Allah nyiptakeun daging 3 bulan hamil Allah nyiptakeun tulang belulang jangmuatan eta daging dina rahim ibu 4 bulan hamil karak ngebentuk janin tapi can usik di 4 bulan naik ke 5 bulan ditiupkan ruh ku Allah karena rahim ibu mulai usik eta budak di 5 bulan awal leres teh bu jawab ku ibu leres teh kok jadi eleh ku kuring berarti kuring tukang tuh kan kain mitnah namanya itu tukang ngalongok berarti lamun 8 bulan borojol lahir etang 5 genep 7 8 salap 5 bulan pernah ngalaman ngapan di jero beteng indung udah kuakal wungkul teu nyambung rek napas lewat mana eta orok bari tempatna sempit rahim ibu tapi budak bisa usik kakak tuh meni ribut kasalaki atau bapak tata geus najong budak tata di mananya di katuhu wae geus 3 poe oh lalaki sok tahu eta bapak 7 bulan hamil bapana budak teh geus saminggu dikencak wae ada tata najong deui oh awewe saminggu rek ngajuru bapak nangis 4 poe di tengah budak bencong ih amit sok ayo udah ku akal ku logika wungkul tanpa iman rek napas lewat mana eta orok 5 bulan teh lami bisa ngapan di lebet patuangan ibu emang da beteng indung loba jendelaan jang napas orok gerbang hiji-hiji nege parabut yang bapaknya beda ya bapak-bapak komo napang ahli kokorobet kabeh ya Allahul Mudabbir Allah yang maha pengatur sadayana pada melan Allah diatur ku Gusti Subhanahu itu lamun dikaitkan kana rajaban bari ngagungkeun Rasulullah pantes diawali ku tasbih hikmahna ketika orang ningali ciptaan Allah nguping dadamelan Allah nu luar biasa biasakeun ngaos tas subhanallah sore-sore hujan brai caang di panon poe bijil deui caang sore-sore asar pelentun di langit berwarna-warni naon namina kumaha ceuk nu sok rajaban subhanallah Maha suci ya Allah yang telah menciptakan pelangi begitu indah. Terima kasih ya Allah, aku masih dikasih kesempatan untuk melihat kekuasaan-Mu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Hasil rajaban jadi ibadah. Ningali dadamelan Gusti, ya mah rajaban unggal poe ningali pelangi lain tasbih. Uset. Kumaha ngecetna? Aisyah mikiran ngecet. Sekalian pikiran koasna segede kumaha koasna pikir deui estegerna nepi teu ka langit ameh lenai sia mikiran geus langsung iman naik subhanallah santri balik ke rajaban iman meningkat nongkrong di jalan awewe liwat make celana legging bujur nyitak kumaha ceuk budak santri subhanallah astagfirullah eta mah subhanallah astagfirullah atuh geuning ngamimitiana subhanallah sebab pandangan pertama tidak berdosa kenapa? Karena tidak disengaja santri keur molotot bujur liwat pan teu dihaja geuning maca tasbih sabab nu katingalina salah satu ciptaan Allah yaitu bujur subhanallah astagfirullah ya malah ya bujur liwat nyitak subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah anjir badak beki siapa santri
ulah santri kuring ngeboga pengalaman pernah balik ke Rajaban isuk-isuk tapi kalohor ibu-ibu Rajaban di Karawang balik ke Cikampek ngaliwatan mall Cikampek kuring noel ka supir pir hayang ka mall heula naon atuh hayang nyaho we asup ke parkiran kuring turun make jubah hideung berang-berang ka mall sapam molototan ruas curiga anu make jubah hideung ka mall berang-berang disangka aing tariris mereuna teroris gitu. Ini karena tariris satpam nyamperkeun apa dari mana Rajaban Karawang mau kemana atuh rek ka mall mau apa atuh rek naon kumaha aing mau sia lain bapak pakai jubah aing masalah buat Allah masalah saya telepon aing ka mall make daster pamajikan eta masalah ieu mah jubah lalaki curiga saya curiga naon di mobil ada apa astagfirullah berkat di panitia bir buka bagasi buka aya 5 kardus A5 Karawang mah yang di dieu mah nyajang serta di Bandung guys aya dibengkeut cek tadi guys saya tenang we yo kardus cok satpam kardus buka nu ka hiji bolu patumpuk-tumpuk lain bom lain bolu ya kardus nu kadua ranginang opat nu katilu cau jeruk kardus opat tah beas ayeuna mah panitia Rajaban sok marere beas wae ayeuna di ditu mah eta kardus nu kalima sangu lalap tumpangan bakakak luhurna teh bakakak hayam keur kieu berarti ya Pak Ustadz wih ngawas tadi ngomong geus Rajaban Asia nyiksa nyatu mangga bade ka mall mah naik ke lantai 2 naik tangga eskalator lift memang kuring naik awewe nyodok sak kalareup pan kieu tangga kuring jadi dihandap mana di luhureun eta tina panon lempeng kana bujur kieu awewena Cina rokna pondok atuh jelas hancurlah hatiku atau itu hancur kumaha make jubah make sorban nareupeun bujur tunggul we era hakikat izin ku Allah syariat era ku jubah ate mah amek-amekan hanya kal kamu make jubah coba lu mau pakai jaket lepis jong-jong melototanana tunggul astagfirullah bibir mah teureun istighfar panon teu tahu diri ret deui kieu sakit teh panon ustad dikomo panon RT lain RT di dia lain di Brazil kalau itu RT nanti dia mah balalager alhamdulillah dan deket pesantren itu jadi tete luar biasa kadada melan Gusti Allah ditafakuran jang nambahan kekuatan iman ka Gusti baca tas lihat bulan purnama subhanallah maha suci ya Allah yang telah menciptakan bulan dengan buset anjir nah tuh bisa maca tasbih budak teh sugan ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah ya Rasulullah nangis ku sabab cinta rindu ka urang ka umat nah begitu hebat cinta Rasulullah sampai diabadikan Rasul selalu mengingat umatnya bahkan sampai Rasulullah pun nangis ketika rindu hayang pendak sareng umatna batak tanpa cinta Rasulullah maaf urang rek ngarep naon ngandel naon lamun tanpa syafaahna Nabi rek ngandel naon
dakwah tes ibadah orang jujur tahu diri sadar diri masih kena jauh tina kasampurnaan atuh wajar tahun sakali muludna diramekeun Isra Mi'rajna diperingati hijrahna diagungkeun hitung-hitung mayar balas budi ka jalma anu gede jasana ka urang teu sabab urang hayang menang cintana Kangjeng Nabi Muhammad Nyai radaya anak ieu mah can aya di zaman Nabi tapi peringatanana macakeun kejadian Isra Mi'raj menceritakan tentang Maulid Nabi itu sudah banyak diceritakan di zaman Rasulullah SAW kan pedah teu diramekeun komo muludan mah jauh lebih dahsyat Nabi can lahir tos seueur jalmi nu nyarioskeun bakal Maulid Nabi Muhammad ieu hebatna Rasulullah teh can didohirkeun ka dunya ku Allah jalmina tapi namina tos dicarios-carioskeun ya termasuk Nabi Adam alaihi salam aya riwayat pancena tobatna Nabi Adam gara-gara tawasul ka Rasulullah Rasul dilungsurkeun ti surga ka dunya Nabi Adam sujud na luhur batu nu ngampar luas bari ceurik balilihan aya nu nyarioskeun 100 tahun Nabi Adam sujud bari nangis telilir-lilir ngaos Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin terus dibaca sampai ku seueurna cai soca Nabi Adam nu ngalir tiap detik tiap menit maka di sisi eta batu bijil jukut-jukut hararejo ngemplok subur sabab kasiram tiap dinten ku cai socana Nabi Adam tobatna Nabi Adam sampai ka kitu tapi can aya jawaban ti Allah Nabi Adam gugah tina sujudna panasaran istighfar ratusan tahun tapi can aya jawaban begitu gugah blai secara bentak neuteub ka luhur kaget ada kalimat begitu indah penuh dengan cahaya diaos ku Nabi Adam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya Allah ya Rabb kesembarangan eta makhluk nu namina Muhammad aya disagigireun nami Gusti kecuali eta Muhammad makhluk Gusti anu kacida mulyana saha eta Muhammad ya Allah Allah ngawaler ya Adam ismun min asma'i auladik Adam ya Muhammad teh nami calon putra turunan anjeun jalmi Gusti leres ku mulia-mulia teh can digelarkeun ka dunya namina tos disiapkeun inilah manusia yang paling aku cintai Adam maka Allah miwarang ya Adam ud'uni bihaqqihi qad ghafartu lak walaula Muhammadin ma khalaqtuk Adam menta ka kaula saur Allah kalawan hakna Muhammad maka aku kaula dihampura anjeun sabab lamun kaula teu nyiptakeun Muhammad maka kaula moal nyiptakeun anjeun secara tidak langsung inilah asal muasal ayana parentah tawasul didinya mimitina aya parentah tawasul ka Rasulullah Allah nu miwarang Nabi Adam anu tipayun tawasul kumaha Nabi Adam ya Rabbi inni atawassalu bihadzal walad anta ghfirli hadzal walid ya Allah abdi tawasul perantara putra turunan abdi anu jenengan Muhammad hampura abdi nu jadi bapakna maka Allah nampi tobatna Nabi Adam sabada Nabi Adam jebat-jebat jenengan Nabi Muhammad sebagian ulama nguningakeun bahwa Nabi Adam ditampi tobatna ku Allah gara-gara tawasul ka Rasulullah itulah asbabun nuzul Allah nurunkeun ayat fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim wallahu a'lam bimuradih eta aya parentah tawasul tak nanaon teh musyrik teh dituna ye maca sejarah atuh jang sehingga ku Allah diabadikeun parentahna tawasul di mana surah Al-Maidah bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wallahu a'lam bimuradih jalma-jalma nu arariman tararah ku anjeun ka Allah jeung menta ka Allah al wasilah dengan wasilah siapa yang dimaksud Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad hurufnya adalah wasilah mim ha mim dal Muhammad
Mim yang pertama adalah maujudul khalaik bisababi ayana sakabeh makhluk sabab Allah ngayakeun Nabi Muhammad SAW. Hakna Muhammad hayatul khalaik bisababi hirupna sakabeh makhluk sabab Allah ngahirupkeun Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Mim nanu tengah mautul khalaik bisababi mautna sakabeh makhluk sabab Allah ngawafatkeun Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Dalna dukhulul khalaik la jannah bisababi asubna hamba ka surga sabab Allah mempersilahkan Rasul anu lebat ka surga tipayun. Insyaallah yen hadir di dia pecinta-pecinta pewaris Rasulullah, pecinta-pecinta ulama-ulama Allah anu hadiran haul di dia ayeuna urang kaya di penggeren Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabban. Amin ya Allah ya Rabban. Ini hebatnya umat Islam karena ada cinta Nabi Muhammad. Dibutuhkeun anak irah engke poe mahsyar. Bringsa kabeh jalma datang ka Nabi Adam. Cek Nabi Adam aya naon kadarieu jalma-jalma. Nabi Adam kaulah butuh syafaat, kaulah hayang menang syafaat. Cek jalma-jalma di poe mahsyar kumaha cek Nabi Adam hampura. Kaulah teu bisa nyafaatan araranjeun sabab kaulah izin ku Allah. Izin ku naon Nabi Adam? Sabab kaulah pernah nyieun ka khilafan sehingga kaulah diturunkan ke surga ke dunia. Kaulah tobat ratusan tahun izin kaulah ku Allah. Mending datangan itu Nabi Nuh ngabring jalma ka Nabi Nuh. Cek Nabi Nuh aya naon kadarieu nyuhunkeun syafaah Nabi Nuh. Anjeun teh Nabi mulia, Rasul mulia. Kumaha cek Nabi Nuh hampura kaulah teu bisa nyafaatan araranjeun sabab kaulah izin ku Allah. Sadayana alasana izin. Izin ku naon Nabi Nuh? Kaulah diberi umur panjang ku Allah ratusan tahun. Kaulah dakwah teu bisa mawa umat Islam anu loba. Padahal kesempatan hidup kaulah ratusan tahun. Bahkan kaulah izin ku Allah anak kaulah teu kabawa iman. Kanan. Mending itu datangan tu Nabi Ibrahim ngabring ka Nabi Ibrahim. Cek Nabi Ibrahim aya naon kadarieu nyuhunkeun syafaah Nabi Ibrahim. Kumaha cek Nabi Ibrahim hampura kaulah teu bisa nyafaatan araranjeun sabab kaulah ge izin ku Allah. Izin ku naon? Salilah hirup kaulah pernah ngabohong. Ngabohong kumaha? Bapak kaulah tukang nyieunnan patung arca-arca sesembahan. Peuting-peuting eta patung nu laleutik dihancur-hancurkeun ku kaulah, dibebek make palu, make pedang. Hiji patung nu gede ku kaulah disalametkeun. Paluna digantungkeun dina patung anu panggedena. Isuk-isuk bapak kaulah negor bari ngambek. Ieu saha anu geus ngancur-ngancurkeun pangeran urang. Kaulah ngabohong di dinya, Pak. Nu ngancurkeun ieu patung tuh patung panggedena. Paluna ge dina leungeunna. Cek Nabi Ibrahim, maaf, kaulah teu gentleman. Pernah ngabohong. Izin ku Allah. Mending datangan tu Nabi Musa ngapring ka Nabi Musa aya naon kadarieu nyuhunkeun syafaah Nabi Musa anjeun teh Nabi mulia kengeng gelar kalimullah. Cek Nabi Musa hampura kaulah teu bisa nyafaatan araranjeun sabab kaulah izin ku Allah. Izin ku naon? Salilah hirup kaulah pernah nyieun dosa. Dosa naon? Kaulah pernah maehan. Utusan Firaun ngaranna si Kipti dibunuh ku kaulah izin ku Allah. Mending datangan tu Nabi Isa ngabring ka Nabi Isa. Cek Nabi Isa aya naon kadarieu nyuhunkeun syafaah Nabi Isa anjeun Nabi mulia kengeng gelar ruhullah. Cek Nabi Isa hampura kaulah teu bisa nyafaatan araranjeun sabab kaulah izin ku Allah. Izin ku naon Nabi Isa? Ku ayana kaulah di dunia loba jelema-jelema sesat nganggap kaulah sebagai anak Allah. Izin kaulah ku Allah. Ayentos abdi sadayana ka mana menta syafaah. Cek Nabi Isa tuh datangan aya jelema nu keur sujud. Saha eta Nabi Isa? Eta hiji-hijina jalma mulia. Salilah hirupna can pernah nyieun dosa. Salilah hirupna jujur can pernah ngabohong. Dijaga diraksa kamuliaan jeung kahirupan anak langsung ku Allah. Saha eta? Nabi Muhammad digugahkeun Rasulullah. Irfa raksak, gugah salira, angkat wajah salira. Rasul gugah ngangkat wajahna
widi Rasulullah ka Allah Gusti widian abdi kanggo nyafaatan umat abdi isfa ngagero ngadeg ummati didinya balasan terindah bagi orang yang senang mulu dan rajaban, bagi orang yang senang berjanji, senang baca salawat, senang baca ratib. Insya Allah balasan indah nang kedua mahsyar kita bisa memandang wajah terindah yang diciptakan oleh Allah dari nur, yaitu wajahnya Nabi Muhammad. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghani anta misbahu suduri ya Nabi salam alaika. Nanti pemandangan indah insyaallah inu haladir sadaya aya di payunan Rasulullah. Mudah-mudahan beda calon-calon aja calon mudah-mudahan calon jadi dari payunan Rasulullah kan Rasul kantos ditaras ke sahabat Gusti sakinten-kinten Gusti nu janten aya di payunan barisan ti umat salira saha di mahsyar Rasulullah gumojeng hiji anu bakal di payunan kaula di golongan umat-umat kaula akhir zaman hiji jalma nu sok resep ngamuliakeun indung bapa hiji tah ka indung ka bapa ulo aya nu sok nyorongot ka indung bapa santri aya nu kitu cekek bareng-bareng insyaallah geus masantren mamual bakal tawadu hormat ngabdi ka indung ka bapa li annahum kanu yabirruna alwalidain nyampak di eta jelema di eta budak cek Nabi akhlakna alus kanu jadi indung bapa hebat akhlakna kemana ya nama Pak jadi PR urang berat zaman modern ayeuna beda jeung zaman baheula kalakuan budak ka indung bapa jeung budak ayeuna ka indung ka bapa beda jauh drastis. Ayeuna mah bahkan disebut nage zaman era goblogisasi ayeuna. Di zaman era penggoblogan masa kini. Loba budak goblok ka indung bapa, loba indung bapa nyarari hate ku anak. Lares teh. Baheula marik ngaliwatan indung bapa dodongkoan, maaf Pak, geser calikna abdi bade ngalangkung bisi kadupak ku abdi. Anak urang kitu teh ayeuna Bu. Kitu teh. Pura-pura teu ningali budak ayeuna mah indungna jajalaneun main seret tapi kan nyungsep. Bapak nang goler di tengah himah di lengkahan siak gua jeung alena tapi kan nincak karena beheung bapana mending anak juri juga eta geus nincak beheung bapana bolotot ka bapana bokap sih bokap dinyambung aya sadahar jeung teri datang emakna ih nyokap datang nimina nyokep terojol akina ho nyakop kita bahasa jurik di mana punten ceng bager santri neng bager gelis lamun hayang berkah ilmu manfaat hirup pendak sareng Rasulullah ti ayeuna geura mulyakeun indung jeung bapa nu arayakeun ya awas ya nu tos teu aya niatan anjeun ngaji cicing di pasantren Gusti perjuangan abdi perina abdi di kobong di pasantren hoyong kengeng kamuliaan ilmu agama Gusti mugi pahalana dilungsurkeun ka ibu rama abdi nu tos teu aya ngocor pahala ngaji araranjeun yang indung jang bak atuh da moal bisa mayar ka indung ka bapa sanu bisa mayar ka indung ya bapa jasa bener teh sakumaha beungarna anak kumpulkeun dunyana anak saalam dunya hayang mayar jasa indung bapa moal kabayar coba berat komo kanu jadi indung ya Allah ibu mana pika diangkat 3 tingkat derajatna ku Rasulullah dibanding jeung bapa mata cicing bapak-bapak ke pamajikan teh ulah ngahina ulah ngambek pamajikan norweco baca we pasya jeung urang lebih baik kita diam jadi suami mun bisa ke apotek meuli obat tidur kene pamajikan siga salon ngomong sarangan begitu urang nama sareng tibra naon sabab lamun dilayanan sok mingkin nae eleh dalil ku salaki pan dalil baheula dibijil-bijilkeun
kejadian masa lalu 3 tahun yang silam 5 tahun diungkit deui ku manehna sabab awewe mah di mana-mana terkenal ahli sejarah. Mata ingat bapak-bapak, jangan sekali-kali bikin sejarah baru. Ya Allah ya Rabbana, Rasulullah pada diisrokeun dibarokeun sedih prihatin tahun eta di kantun wafat ku Siti Khadijah, nangis teras-terasan. Abu Bakar Siddiq iseng naros, Gusti kunaon nangis wae ebut ka Khadijah, Gusti tos wafat saya teh Khadijah na leres ngan amanat Abu Bakar. Amanat naon? Amanat ka kaum lalaki umat kaula anu jadi pemimpin rumah tangga anu jara disalaki omatnya hiji ulah ngahina ka pamajikan, nu kadua ulah ngomong kasar ka pamajikan. Kunaon kitu Gusti? Eueuh di jelema anu wani rela ngalepaskeun nyawa ngabelaan anak-anak salakina adalah seorang istri. Leres Bu? Ya iyalah, ibu berani mati ngabelaan anak salaki. Ibu boga anak 5 berarti geus 5 kali narohkeun nyawa. Leres Bu? Ya kan melahirkan taruhanna nyawa. Urang lalaki ngarasakeun teu Pak? Hayang tarima bersih urang mah. Pamajikan mah di kamar jeung bidan ngaheujeun. Dan urang mah di luar nganyotan jinggo bari wiridan lalaki awewe lalaki awewe lalaki awewe. Ibu mau adu regeng. Batak aya jasa pamajikan teu bisa dibayar ku salaki. Yeuh dengekeun para salaki. Para salaki. Ibu kaulah wanita yang derajatmu 3 tingkat dibanding kau mengandung lagi menyusui, mengasuh dan merawat lalu membesarkan putra putrimu ibu. Aya anak qasidah aya? Baheula malin qasidah neng maaf neng Macara Raya keur kuring leutik inget baheula aya grupna ibu-ibu anu alatna gede baruleuh geuning baheula mah naon ngalin qasidah baheula mah kitimpring genjring apa kitimpring baheula nu nyanyina teh Bi Ito kecerek Nabi Ipah baheula lagu teh jauh tiadana nakol kitu we teh mimiti nepi ka anggeus pak brung brung pak brung pak brung brung pak brung kitu we terobah-robah ya dana dang brung pak brung baheula sok lalajo abdi rombongan qasidah di kampung Cipongkor pak brung pak baheula bade mintonkeun lagu-lagu Rolling Stone. Eta ini nyoh Rolling Stone wadak pakandol-kandol baheula da caranya busana muslimah berukat barolong lipen pakandol-kandol percis ajak ngegel embe baheula beres ya dana lagu nu kadua Hamawi geuning Hamawi ya mis na baheula eta jadi lagu favorit eta ya kadal haram cerai atuh kadal mah haram tolong baheula eta lagu favorit eta leungit ketimpring genjring datang rebana mulai aya variasi pukulan nasidaria almanar tasih tapi ka dilombakeun geuning aya festival kasidah tiap pesantren ngirimkeun festival kasidah dengan berbagai macam variasi cerak jering 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 ding 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 cerak jering 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 ding 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 tak tung ding 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 jing ding jing ding 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 tak tung ding 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 jing ding jing ding 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 tak tung tak tung ding dua poe aing latihan eta mereka muncrat aing nakol leungit rebana datang cerawis hah kok emak geuning sekolot di dieu mah budak santri dipangulikeun alatna baru leutik latihan mun sadaek-daek nokol
nu kadenge ka mana-mana opak kadenge nate opak ay gemblong opak emping cucur kadenge nate eta geus balik deui ibu boga jasa teu bisa dibayar ku salaki naon jasa ibu jenjang menuju kehamilan ibu sok rutin sabulan sakali miceunaan darah kotor bener bu naon ngaranna bahasa agamana head bahasa nasionalna naon men bahasa Sundana naon di dieu hah pamengan bahasa premana naon aya bahasa premana brewok utang getih brewok utang getih si botak jadi merana pan karasa ku ibu lamun keur head keur men cara keur pamengan eta anu nyeri cangkeng nyeri sampean leres teh ibu salakina ngarasakeun teh lain tarima bersih we saya teh nu kadua hamil teu bisa dibayar pak tah keur nyiram geus 1000 indung komo geus gede beuteung 7 8 salapan bulan siga mau drum band ka mana-mana waktu sare ibu guling gasahan leres teh salaki mah kere igireun tibra ibu mah guling gasahan keur gede beuteung yang ngigir wae asa keplok cangkel pek nang guban sieun main jeret beuteung nang karak wae curiga sieun anu tetangekelan deui basalakina ahli panjat pinang karunya kasiksa awewe lulus hamil 8 bulan borojol ngalahirkeun nyawa ditaruhkeun. Makanya ayah peneliti dunia siapa manusia yang paling berani di dunia cuma satu yang paling berani di dunia siapa? Ibu-ibu. Buktinya apa? Ibu-ibu berani menghadapi kematian ngalahirkan hiji anak cek ilmu kebidanan eta ngaruksak karena ratusan ribu urat saraf kecil putus batak taruhana nyawa makanya disebut pemberani ibu-ibu non buktina eueuh nu kapok anak nu kahiji karak sataun indungna geus utah deui cenah nyeri atuh urang mah lalaki teu ngarasakeun di luar wae pamajikan balik ka mah jeung bidan ngahejeun cek bidan aya salakina mohon bu bidan katu bantuan karunya pamajikan geus eueuh tanaga itu sirah orok geus nongtotrek bijil karak nyamperkeun Nyai sabar sing kuat tenaga nyeri gang nyeri hajen ke itu sirah budak geus nongtot sabar tenaga gang geus leuleus ya akang bareng sok hayo ngahejeun ame aya tenaga baru hayo 1 2 3 hayo hayo jeung akang pan salakina ti heulang ngajuru lebih kapidan dreuwa si orok bau naon modal salakina amit-amit orok nate koneng renang we langsung orok nate ya amit-amit sakti eta orok